Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kapayuneun para bapak ibu sadayana, wabil khusus reng-rengan DKM oge aparatur pemerintahan, Bapak RT na, Bapak RW na. Aya teu aya Bapak RW na, aya teu aya? Bapak RT na aya teu aya? Karek di WA RT na ka dieu cing teh ngaji. Oh alhamdulillah wilujeng sumping Bapak RT. Alhamdulillah dina ieu kasempatan urang sadayana syukur nikmat ku Allah tiasa riung mungpulung pamprok jonghok dina raraga pangajian nu dikaitkeun kana mieling Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan mudah-mudahan ku padlahna dina ieu kasempatan ku wasilahna Isra Mi'rajna Kangjeng Rasulullah tambih-tambih keimanan kaislaman urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat salam hiji doa nu teras-terasan urang sadayana suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kanggo anjeunna. Mudah-mudahan Allah maparin rahmat salam ka Kangjeng Rasul, ka kulawargina, ka para sahabat, ka para tabiin. Harapan urang sadayana lebet ka umatna nu kenging syafaatul udma ti mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Huwal habibu ari Kangjeng Nabi teh al habib anu tercinta anu tersayang, alladzi turja syafaatu nu diarepkeun syafaatna. Anu diarepkeun syafaatna teu aya deui syafaat Kangjeng Rasulullah. Sabab ulah boro-boro ning urang sadayana, boro-boro ning tingkatan ngan sakadar sapertos urang. Cacak Kangjeng Nabi-nabi nu lainna kahalangan syafaatna lamun can dibuka syafaat ku Kangjeng Nabi Muhammad. Bring sakabe jalma murunaka Nabi Adam, menta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngawaler. Aduh karunya teuing boro-boro nyapatan da kuring ge keur bingung tusugan ka Nabi Nuh. Sehebat Kangjeng Nabi Adam hanya satu kesalahan terkadang naon dina ieu kasempatan anjeunna kahalangan syafaatna. Terus Kangjeng Nabi Nuh sami kahalangan syafaatna sabab dina jiwana dina dirina nyaah ka putrana saha Kan'an. Tah eta teh ngahalangan kana syafaat, hiji kasalahan ngahalangan kana syafaat. Komo urang sadayana cik lamun lalajo kana diri urang seueur salahna seueur leresna, seueur saena seueur awona, bager atawa koret urang. Seueur bageurna seueur koretna.
seueur elingna seueur edana. Berarti orang menyadari karena kesalahan orang sadayana. Sehebat Nabi Adam, sehebat Nabi Nuh, sehebat nabi-nabi yang lainna, kehalangan sapaatna ngan hiji kasalahan komo orang, maka teu aya deui kajaba nu diarepkeun ku urang sapaat Kangjeng Rasulullah. Sabab anu bakal nyapaatan teh Kangjeng Nabi geus dibukakeun Kangjeng Nabi baru bisa nyapaatan nu sanesna dina Al-Qur'an dina surah naon Al-Baqarah nu sok disebut ayat kursi kumaha mangzalladzi yasfa'u indahu ila. Ternyata sadayana bisa diizinkeun sapaat tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalayan dina ieu kasempatan ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan lengkahna urang calikna urang di patempatan jadi calik jeung lengkah nu lungsur magfirah Allah Subhanahu wa taala, barokah kasab, barokah harta, barokah kulawarga. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram al-mukarramun urang langsung kana pangaosan ayeuna. Iya dikaitkan tadi sekali deui kanggo mieling Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad. Aya Isra aya Mi'raj. Berarti ibu nu dibahas ku simkuring hiji Isra dua Mi'raj. Namun sateu acana setiap perkara sok diawali, sok aya mimitina. Sebab-sebabna Isra jeung Mi'raj, proses Isra Mi'raj jeung hikmah dina Isra Mi'raj. Ngan simkuring bade naros heula ka ibu-ibu ka bapak-bapak, ari Isra Mi'raj teh Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh iraha. Da ieu teh ulang tahunna salat, di ulang tahun keunana ari kawajiban salatna Isra Mi'raj iraha kajadianana. Bu Rajaban tos sabaraha kali ibu? Aya nu nembe sakali aya nu tos 2 kali aya nu tos 5 kali. Cik Rajaban teh iraha Isra Mi'raj teh? Punten ibu urang taros heula. Upami Idul Adha lebaranana tanggal sabaraha? 10 naon? Haji Zulhijjah. Ari puasa Ramadan lebaranana iraha? 1 Syawal. Ari lahirna Kangjeng Nabi muludan iraha? 12 Rabiul Awal. Ari Isra Mi'raj iraha? 27. Biasana lain wungkul lain poe tapi aya bulana aya tauna. Tanggalna 27, bulanna bulan Rajab, tahunna tahun sabaraha? Sok, Rajaban tiap tahun tapi teu apal iraha Isra Mi'rajna. Apal-apal mawa keresek we Rajaban teh. Teu apal Isra Mi'rajna iraha. Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi adalah 2 tahun 1 acan Kangjeng Nabi hijrah, nyaeta tahun ke-12 Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun. Tahun 12 teh tahun 12 kanabian. Setelah Nabi jadi Nabi 12 tahun aya kewajiban naon Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad. Cik ari ayeuna bapak-bapak, ibu-ibu ayeuna tahun sabaraha? Pak RT ayeuna tahun sabaraha? Sok si gaduh hulang-hulang ditanya bulan Hijriah mah. Ibu-ibu ayeuna teh kaping 24 bulan Januari tahun 2000 eta Masehina. Ari hijriyahna tahun sabaraha? Tanggal sabaraha ayeuna? 24 ayeuna nincak 25. 24
bulan Rajab tahun seberapa? Sing haruleng kieu erek ngajawab sieun salah. Umat Islam teu apaleun tahun Islam sabaraha? 1440. Aya nu 5 keneh kalenderna ganti. 1440 genep Hijriah. Kawas Bu? 1440 genep Hijriah. Upami Kangjeng Nabi Isra Mi'rajna 2 tahun sebelum hijrah, kantun ditambahan 1440 genep tambih 2 sabaraha? 1440 genep tambih 2 sabaraha Bu? Berarti 1448 tahun umur sholat. Uyani Bu? 1448 tahun usia sabab Isra Mi'raj memperingati salatna anu diparentahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keun wios tua ceurik budak manu penting ulah bapana we jeung akina. Tos Pak. Jadi umur Isra Mi'raj dugi ka ayeuna teh kade ulah nepi ka Rajaban unggal poe bring ka ditu bring ka dieu geuning teu hafal. Umur Isra Mi'raj teh 1448. Tos lami nya punya berarti 14 abad umur salat. Maka dina ieu kasempatan kusim kuring bade dibahas Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi. Mulai diawali adanya Isra Mi'raj Kangjeng Nabi itu tahun 12 kanabian, satahun sebelumna tahun 11 kanabian Kangjeng Nabi ibu dikantun kudu janten pamana Abu Thalib oge dikantun kudu janten istrina Siti Khadijah. Maka ahli sejarah mengatakan bahwa tahun tersebut adalah Amul Hazni. Ummul Hazni tahun-tahun kesedihan. Sabab satahun rejeng dikantun kuno janten pamana, dikantun kuno janten sahana bojona. Bayangkan ku ibu, Kangjeng Nabi mah terlahir dengan keadaan yatim. Ay yatim teh kumaha? Lamun nguping yatim berarti yatim teh jalma anu ditinggalkeun ku bapa. Leres Bu? Cik di dia ibu upami ayah santunan yatim piatu atau identikna santunan yatim nu ditinggalkeun yatim ku bapa nu ditinggalkeun ku bapa teh disebut naon? Yatim. Ditinggalkeun ku ibu disebut berarti yatim. Kangjeng Rasul 2 bulan dina kakandungan itu tos teu kenal teu pendak jeung ramana. Teras dina usia 8 tahun Kangjeng Nabi salami ti usia 8 tahun caket atawa diurus ku pamana nyaeta Abu Thalib. Usia 51 tahun Kangjeng Nabi dikantun kudu janten pamana. Bu, ternyata Abu Thalib teh gaganti nu jadi indung, gaganti nu jadi bapa. Makana ibu nalangsa ketika urang geus teu gaduh indung, teu gaduh bapa. Bu, ibu-ibu araya ieu teh. Aa barudak araya aya. Aya cik, upami teu gaduh ibu, teu gaduh rama sedih henteu. Kangjeng Rasul dikantun kudu janten pamana ngarasa sedih. Ngarasa sedih nanaon lain dikantun karena meninggalna, lain dikantun karena naon sedih kusabab dikantuna, tetapi sedihna Kangjeng Nabi dina waktu itu Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimah syahadat. Nu mahal namah eta ibu sabab Abu Thalib teu ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Sedengkeun salila ieu jadi benteng Kangjeng Nabi dina berdakwah. Nalangsa Bu sabab naon ibu pamana ku anjeun teu bisa ngucapkeun 2 kalimah syahadat.
sehingga nalangsana eta lungsur ayat ka Kangjeng Nabi, innallaha yahdi mayyasha walakinallaha la tahdi man ahbabta. Yeuh Muhammad, anjeun teu bisa mere hidayah sakarep anjeun, tapi Allah masihan hidayah sakersaning Allah. Ibu, hidayah mah mahal. Hidayah mah naon Ibu? Mahal. Kapan Ibu Kangjeng Nabi teu bisa jadi ngajak pamana kanggo maca kalimah tauhid. Nabi Nuh teu bisa ngajak putrana Kan'an kanggo bertauhid. Nabi Nuh jeung Nabi Lut teu bisa ngajadikeun bojona jadi bertauhid. Naon hartina Bu? Hidayah mah mahal. Aya di dieu bapakna soleh indungna teu waras aya. Uyadi aya salakina soleh awewena gede ambek aya. Sabalikna aya awewena soleh lalakina gede ambek aya. Aya salakina gede ambek indungna gede ambek aya. Anakna teu waras, indungna teu waras, bapana oge aya nu kitu aya. Maka dingaranan keluarga teu waras. Saha eta? Geus dicontohan ku Abu Jahal, geus dicontohan ku Abu Lahab. Kalimatna tabbat yada abi lahabi wa tab. Cilaka Abu Lahab jeung istrina. Eta mah Bu, istrina teu soleh, salakina teu soleh. Mudah-mudahan kulawarga urang mah sing soleh seperti Nabi Ibrahim alaihi. Kumaha Bu? Nabi Ibrahimna soleh, Siti Hajarna soleh, Nabi Ismailna oge soleh. Sabab naon? Anak nu terlahir ti indung bapa nu soleh bakal ngarahirkeun kasolehan. Tapi urusan hidayah mah hese Pak. Matak tadi sekali deui, indung bapa ngadidik budak hayang soleh, tapi hese soleh teh. Sabab geus aya ti dituna saha? Kan'an. Salakina soleh hayang nyolehkeun pamajikan hese, sabab di dituna ge aya Nabi Nuh sareng Nabi Lut. Sabalikna aya Siti Asiyah anu anjeunna solehah tapi suamina Fir'aun. Ibu-ibu, salaki ibu bager henteu? Ibu, salaki ibu bager henteu? Soleh henteu? Ngan ibu yakin sakumaha goreng lakuna oge moal aya nu saperti Fir'aun Ibu. Moal Bu, makana sing salabar sadayana. Jadi nu kahiji naon Bu? Penekanan bahwa hidayah adalah perkara nu mahal. Matak di dieu ge sok aya pangajian teh, pangajianana payoyo hari naon di dieu? Jumat Iraha sore. Bu Ibu, hari Jumaah sore sok seueuran kieu tara. Kamarana cik kira-kira lamun dialihkeun kana malam Sabtu rek kieu moal. Tuh can geus moal atuh dah. Kapan ari asar mah awewe maloba gaweaneun. Enjing-enjing Ibu gerohaneun. Naon deui Ibu? Seseuhaneun. Beresaneun. Ai asar beres encan. Tah cenah beres naon asar mah can beres. Jadi ibu-ibu teh teu kabujeng pangaosan. Ari magrib beres acan Ibu. Cik, ari magrib beres acan. Acan keneh wae atuh. Rek iraha ngajina atuh. Keun we Ibu sakieu oge alhamdulillah. Da jalmi teh aya nu ngaji mingguan, aya nu ngaji bulanan, aya nu ngaji rajaban. Aya di dieu nu rajaban wungkul aya. Aya nu bulanan wungkul aya. Aya nu mingguan wungkul. Anu mingguan mah daek rek hujan rek halodo angkat alhamdulillah. Lamun nu bulanan mah sok milih ustadna bagian saha. Ta eta mah bulanan we wungkul initna teh. Aya nu rajaban wungkul, aya nu muludan wungkul. Alhamdulillah.
matak lamun jalma ngabidahkeun kana rajaban, ngabidahkeun kana muludan, rek iraha atuh ngarajina. Matak mun bisa mah setiap malam Sabtu urang rajaban we. Ridho teh ibu-ibu lamun setiap malam Sabtu rajaban. Rabtu nu ayeuna ti panitia, Sabtu nu enjing ti Haji Asep, Sabtu hareupna deui ti kulawarga Pak Agus, Sabtu hareupna deui keluarga Pak Haji Ahmad. Ridho moal mun disuguhan terus ngaji. Arerek daratang moal. Tah atuh geus we rajaban ngaranna. Supaya naon? Alhamdulillah, tapi keun ulah fanatik, keun bae aya nu rajaban wungkul. Keun bae. Naon sababna? Hanya dibere kasempatan rajaban. Bo, aya nu rajin aya di dieu aya. Aya nu tiap Jumaah aya. Kira-kira na payoyo nu ngora nu kolot. Oh, nu kolot cenah. Jadi nu ngora mah wayahna 1000 keneh. Keun bae sakitu oge alhamdulillah. Geus abdi mah moal nyaram bukeun bae, nu penting mah daek ngaji. Ngan lamun daek ngaji unggal poe eta teh sehat. Saperti jalma nu dahar, ibu ai dahar sabaraha kali sapoe? 3 kali. Aya nu 3 poe teu dahar, aya teu aya? Saha nu kitu? Nu gering. Jadi ibu lamun ayeuna mingguan teu daek, bulanan teu daek, rajaban teu daek, eta teh saperti jalma nu mung dahar, nu kitu gering atawa cager. Nah, nu kitu ibu cager atawa gering? Jadi urang teh ka dieu teh cager. Matak ibu ngan ibu dosisna rupa-rupa. Ari geus kolot mah kapan dosis lage obat lage kudu loba. Ya Bu. Matak nu ngora mah alasan sibuk keneh, riweuh keneh, padahal mah maot mah teu ngadodoho kolot. Uyan deui, maot mah teu ngadodoho kolot. Keun we pulah teu nanaon, sakieu oge alhamdulillah. Geus lah eta ibu nu kahiji abdi dina ieu kasempetan moal ngabahas rajaban tina segi naon Bu, du tadi Isra jeung Miraj da geus rajaban sadayana. Aya 3 huruf, ulah deui. Urang komitmen waktu. Kira-kirana hoyong beres jam sabaraha, Pak? Pak, ka bapak-bapak cicing ke ibu-ibu mah. Bapak-bapak hoyong beres jam sabaraha? Ulah isin jeung abdi mah lebih cepat lebih baik sok. Cik Bapak Haji, bade jam sabaraha beresna? Hoyong jam 8, hoyong 7:30, hoyong jam 8. Pak, hoyong 7:30, hoyong jam 8. Geus ka barudak atuh, jang hayang jam 8, hayang 7:30. Jam 11 atuh riweuh jam 11 mah beak sora. Yalah geus lah. 7:30 cekap ibu. Abdi neme 7:30 berarti sajam. Moal seueur materina. Dina Isra Mi'raj pangajianana dina bulan naon ieu teh? Rajab. Naon Bu? Rajab. Ari Rajab aya 3 huruf ibu. Aya sabaraha huruf ibu? Halo, araya ieu araya. Tos isan can ieu. Tos isan can. Aya nu nyebut acan eta ceulina ka mana? Ieu tos isa acan ieu. Tos niat acan salat. Yuk, urang praktek ilmu fikih. Di mana geus lebet waktu maka kudu ngajam salat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ajamtu salatal isya fi waqtiha. Ngajam abdi salat isya dina waktuna.
Jadi ibu, di mana ibu nuju angkat-angkatan, di mana ibu nuju rapat, di mana ibu nuju kegiatan, pameng saalit deui maka kudu ngajam dina waktuna. Bisi ku Allah di maotan memeh waktu. Bapak di jalan ka kuping adan, Allahu Akbar, ka kuping salat duhur. Eta bapak syarat wajib ngajam dina hate. Ajam tu salat duhri fi waktiha, ngajam abdi salat duhur dina waktuna. Sabab keur nyekel gas, sabab keur nyekel setir, teu apal belah hareup aya tabrakan. Innalillahi wa inna ilaihi. Lamun bapak, lamun ibu geus niat salat, maka dihukuman henteu ninggalkeun salat. Tapi lamun bapak-bapak teu ngajam kana salat, maka dihukuman jalma nu tarikus shalah atawa jalma nu ninggalkeun salat. Nu kitu maot suul khotimah, naudzubillahi min. Jadi ibu aya 3 daran dina bulan Rajab. Hiji ro, naon ka hiji? Hiji ro naon? 2 jim, 3 ba. Bapak balik. Hiji ro, 2 jim, 3. Duh hebat ngaji teh apa Rajab we. Rajab teh ro, jim jeung ba ceuk ustad teh sakitu. Bejaan nu teu ngaji ngabahas naon penting ngabahas Rajab. Rajab teh ro, jim jeung ba. Naon ibu? Hiji, 2, 3. Wah palinter euy. Mana nu kahiji? Ro nu kahiji tadulu ala ridwanillah. Bulan Rajab teh kudu neangan karidoan Allah. Naon Pak nu kahiji? Kudu neangan karidoan. Cik. Ai ieu aya ridho Allah henteu? Ari ngaos aya dina ridho Allah. Naon sababna? Aya parentah ngalaksanakeun taat, cicing dina taat teh ngondang ridho Allah. Mun ibu-ibu mangaosan keur cicing dina ridho Allah. Mun ibu nanggring di jalan bari ngobrolkeun RT eta aya dina ridho Allah henteu? Henteu nya Bu. Jadi cicingna ro tadulu ala ridwanillah. Berarti nu kudu dibahas ku sim kuring nyaeta ridho. Naon cenah Bu? Naon ai ridho teh? Naon Bu ai ridho teh Bu? Kan? Ibu sok nguping ridho teh, tapi naonnya? Cik, Pak ridho naon Pak? Di dieu ridho didugikeun ngaran ridho teh nyaeta sururul qalbi bimaro il qodoi. Naon cenah Bu? Sururul qalbi bimaro qodoi. Bungahna hate ku perkara nu jalan tina diri urang. Bungahna hate ku takdir nu ku Gusti dipasikeun ka urang. Bu. Halo. Araya ieu araya. Ibu ayeuna bungah henteu? Ibu bungah henteu ayeuna? Kunaon ibu bungah? Cing, awas ieu. Ngaran ridho teh sururul qalbi, bungahna hate ku berjalana takdir. Ibu bingah ayeuna? Ujang hidup bingah ayeuna? Bingahna kunaon? Ku sabab cicing dina ridho Allah. Tah ibu ngaran ridho teh tadi sururul qalbi bimarul qodoi, nyaeta ridho teh naon ridho na hate kana nampi perkara nu aya dina diri urang. Kalimatna di dieu didugikeun yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannati lahum fiha naimum mukim. Allah keun butut-butut ge sorana. Da sabab di mana-mana dibacakeun ayat suci Al-Qur'an tali teh naon Bu? Nyatel hatena
kana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapkan Allah. Sok bu. Yubasiruhum birahmatim minhu wa ridwani wa jannati lahum fiha naimum mukim. Tah kitu ulah ngadenge nu alus karek Allah. Ai nu butut sorana mah henteu Allah. Padahal mah naon nu dibaca lapadna Allah hadirkeun di mana-mana dibacakeun ayat suci Al. Naon cenah ridho teh di dieu? Ridho teh ibu nyaeta sururul qalbi bimarul qodoi. Ridho na narimana hate ku berjalan takdir Gusti. Bu, sing ridho ibu kusalaki nu ieu. Aya ibu caroge ibu aya. Bapak-bapak gaduh bojo. Cik bapak-bapak jeung ibu-ibu ridho teu kusalaki ibu, ibu serido teu kusalakina. Aya nu teu ridho aya. Ibu sok ridho teu kusalaki nu ayeuna. Ridho henteu ya teh. Bapak-bapak gaduh bojo. Ridho teu bapak ku pamajikan nu ieu. Ridho pisan. Ridho pisan atau kapaksa? Ridho pisan atau eueuh deui? Jadi ngaran ridho mah sururul qalbi bungahna hate bimaroil qodoi ku berjalana takdir nu keuna ka urang. Pan aya nu kieu atuh keur ngobrol jeung budakna. Neng, mamah teh baheula lamun teu ka bapa maneh da moal kieu-kieu teuing hirup teh. Moal nasib teh moal kieu mamah teh. Mun ku bapa maneh ku aki maneh daek mah dijodohkeun mamah teh moal hirup teh ripuh-ripuh teuing. Aya nu sok kitu aya. Ridho teh ibu ku salaki. Tapi teu narimakeun. Bapana lain teu ridho mamah teh ku bapa. Ngan sak duit sakieu mah hikana naon? Aya nu kitu aya. Allahu akbar. Eta teh teu ridho. Ngaran ridho mah bungahna hate ku berjalana takdir nu aya dina diri urang. Saha bu? Nu biasa masalah itu istri, suami jeung istri. Lamun ridho sekecil apapun pangala nu jadi salaki ditarimakeun. Eta deus we kitu ibulah. Bulan Rajab mah teangan bikaridona ridona Allah. Da geus ditakdirkeun ku Allah moal bisa nolak apapun nu geus keuna ka urang. Di dieu didugikeun ibu ngaran ridho teh nyaeta qad ja'akum minallahi nuri wa kitabim muhdin yahdi bihillah man tabaridwani. Jalma nu ridho mah ibu sok nuturkeun kana takdir ti Allah. Syukur kana nikmat. Bo, syukur kana nikmat. Syukuran neangan karidoan Allah. Nu mana ridona Allah teh? Di dieu didugikeun laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyuna. Dina nalika hirupna anjeunna selalu nampi kana takdir Gusti nu keuna ka urang. Ta ieu Bu. Jadi bulan Rajab teh jalmi kudu nampi kana kodok kodar ti Allah. Masalah hirup zaman ayeuna lolobana jalma teu narimakeun kana takdir Gusti. Bu, masalah ayeuna naon Bu? Masalah masyarakat zaman ayeuna kusabab teu ridho kana pangala jeung teu ridho kanu aya dina diri. Nepi ka jalma ayeuna seueur masalah kusabab jalma nu boga hutang. Di dieu cik ibu jalma mana punten jalmi mana nu teu boga hutang zaman ayeuna. Uyani Bu. Ibu-ibu sadaya gaduh sametan henteu? Gaduh sametan teu, Pak? Cik bapak-bapak gaduh sametan teu? Masalah henteu? Masalah teu, Bu? Teu masalah. Masalah itu hutang itu di mana henteu dibayar. Hutang dibayar. Kira-kira na ibu lamun teu dibayar eta hutang masalah henteu Bu? Sekecil apapun
hutang ulah boro-boro ning gede leutik ge Kangjeng Rasul teu wantun nyolatan jalma anu gaduh sametan walaupun eta sahabat maotna perang fisabilillah. Ternyata Bu maot syahid ge teu naon kahalangan ku lamun jalma boga hutang. Komo lamun boga naon lamun hutangna jelas kaunggal jelema maka ibu beresan hutang. Punten ibu kapungkur mah aya batesan lamun jalmi nu ngahutang ulah leuwih ti 60 tahun. Ayeuna kitu sami teu? Ibu-ibu aya di aya nu di perbankan ayeuna aya. Bapak di perbankan. Cik. Kan? Oh, ketentuan perbankan umur 60 tahun ulah boga aya di dieu nu 60 tahun ibu aya aya nu 60 tahun ibu aya kira-kirana baroga hutang teu baroga ibu henteu bade dibayar ibu bade kudu. Cik lamun ibu-ibu kasieun bapak-bapak nu geus 60 tahun, ibu-ibu nu 60 tahun maot, innalillahi wa inna ilaihi salatan ulah. Payoyo mun di dieu aya nu maot heg apa loba hutang arek di salatan mah. Di salatan anger ya mah. Kangjeng Nabi wae teu nyolatan, Pak. Tah da ustad ayeuna mah hutangna oge mun maot mah lunas da asuransi lalu kita. Oh berarti beureun eta mah meunang. Cik hutangna mun ayeuna hutang kur naon Bu? Kur naon kur teh? Kredit usaha rakyat. Lamun hutangna lamun maot eta jalma asuransi henteu eta. Henteu eta mah wajib dibayar. Wajib eta dibayar teu asuransi eta mah. Oh. Kan? Bang Emok sarua. Aya kitu Bang Emok di dieu aya. Aya Bang Emok aya. Aya Bang Emok teh nu kumaha Kang? Kan? Oh, nagihna bari Emok. Aya Bang Emok, aya Bang Nangtung aya teh aya. Aya nu sok make jaket kulit, make motor repo, eta teh ta eta. Eta mah Bang Nangtung eta mah. Sabab naonna nagihna hareupeun imah. Bu, eta teh saleresna Bang Emok itu eta teh jang nulungan ibu tadi nama. Tibe sok punten, ieu mah nu Bang Emok, nya nu Bang naon Bu? Ai Bang Emok berarti nu nginjeumna awewe da nya. Da mun lalaki mah Bang Sila lain Bang Emok. Ya Bu, aya di dieu Bang Emok nu miluanana lalaki. Teu aya. Ai bapak-bapak Bang naon? Tos Bu. Kan ieu urang sadayana sing ridho bae Bu punten. Mangga ari aya hutang mah da teu nanaon ieu. Asa ridho kana pangalasa laki jeung bisa ngitung kana pangalasa laki. Ulah dugi ka pangalasa laki saminggu sakali hutang unggal poe. Aya teh kitu. Boga salaki tukang bangunan ibadah naonna boga gajihanana ngan poe Kemis. Ari nu dagihanana unggal poe puyeng teu. Baheula ceuk guru jeung ceuk kolot abdi ngaranna Haji Sahri. Haji Sulaiman ibu beunghar-beungharna disebut lagi Haji Sulaiman. Pas maotna oge ibu boga 100 muning bari teu apaleun bara putrana. Bakat ku beunghar. Torojo ibu punten abdi keur masantren di Gunung Tanjung ceuk si Aki Haji Sulaiman. Lamun hayang beunghar maneh cenah. Kudu boga harian, kudu boga mingguan, kudu boga bulanan, kudu boga tahunan. Harian punten ibu geus nini-nini ge istrina da dagangan bala-bala
bari nu dalaharna teh darmaji geuning ngadahar 5 ngaku hiji. Da naon ibu da geus kolot, payu dagangna mah. Boga harian, boga mingguan. Naon mingguanana tiap poe Rebo sok anjeunna mah sok ka pasar Muning nu di Manon Jaya aya ibu, ayeuna mah ditutup da keur zaman PMK ayeuna teh. Tah ibu sok Rebo naon mingguan. Tiap minggu eta mah panginten sok bagian neruh naon. Naon Bu ayeuna lain neruh naon teh Bu? Ngek ieu teh alus ieu turunan sekian. Jadi apaleun si Aki mah domba kasep, muning kasep, sapi kasep. Domba geulis, muning geulis, sapi geulis teh apaleun. Naon ngaranna nu kitu teh tukang naon? Tukang naksir. Tah si Aki Haji teh eta. Tiap minggu abdi masanten sok bawa asin. Tah cenah barudak yang bekel samingguan. Eta boga hasil mingguan, boga deui hasil bulanan. Naon ibu eta bulanan? Sabulan sakali boga kalapa. Hiji waktos abdi ngaladoweganana Pak di udag-udag. Saha cenah nu maling dowegan? Abdi bebeja abdi ki nu ngaladowegan teh. Montong ngaladowegan sia teh. Lamun hayang kalapa pek sabara hulu oge. Sabab ieu penghasilan Aki bulanan. Eta kolot baheula ieu mah keur nerangkeun ieu supaya lepas dari masalah. Aya 4 bulanan sami sareng Pak Agus di dieu anjeunna kapungkur gaduh kandang hayam salima-lima. Emut abdi ge sok kana hayam baheula mah. Baheula mah hayam teh saha si Radja. Tah eta Pak anjeunna boga kandang hayam pek disewa hayam tapi balongna moal disewakeun 4 bulan sakali penghasilanana. Aya satahun sakali 2 tahun sakali melak arba. Eta ibu kolot baheula nepi ka aya dulurna camat montong jadi pejabat moal beunghar sia teh cenah. Tuh mamang maneh cenah tuh camat ge nginjem ka aing cenah. Keur nerangkeun ieu mah naon? Anjeunna gaduh penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Sabab upami bulanan wungkul di angka pembagi mah sabaraha. Komo mingguan ngan sakadar buburuh tembok, ngan sakadar buruh di jalan. Ngan hasil mingguan ari pamajikanana boga hutang harian, mingguan, bulanan. Kira-kirana jadi salakina pejet teh Pak. Mata punten Pak, dina zaman ayeuna masalah boga hutang teh melebihi tina kamampuan. Wios gaduh sametan wios. Asal zaman tidak boleh lebih dari 30% eta ge pagawe. Lamun tukang buburuh jangan lebih dari 20% penghasilan sabab teu anger ladang buruhan. Eta ceuk tukang ekonomi cenah Bu. Bu, aya nu gaduh sametan aya. Kira-kirana gede mana hutang jeung penghasilan? Pan ayana nu kieu atuh boga gaji 1 juta, hutangna 1 juta, aya nu kitu. Ti mana dahar alus di dinya mah la haula we cenah. Bu, masalah dina kahirupan ku sabab teu ridho kana naon nu ditakdirkeun ku Allah. Lamun jelema ridho kana takdir ti Allah moal ngarasula dengan ekonomi. Moal ngarasula dengan kahirupan mun kolot baheula boga hasil harian, mingguan, bulanan jeung tahunan minimal urang sadayana sing kumaha sing bisa nuturkeun kana pola baheula boga duit dahar teu boga duit puasa. Bo, wihade boga duit dahar babarengan teu boga duit puasa. Cik ayeuna aya teu ibu boga duit dahar babarengan teu boga duit puasa bisa teu kitu nu ayeuna mah boga duit jalan-jalan teu boga duit nganyuk atawa puasa
mulai nganyuk ud dahar ripuh. Tapi punten ibu lamun aya di dieu jalma anu ud ladang dahar dugi ka nganjuk dugi ka nginjem eta mustahik zakat. Kuyani Pak Haji Asep atawa sahabat tukang usaha di dieu upami bade zakat sok pangmayarkeun hutang nurut dahar. Bu, aya nu gaduh warung di dieu aya teu nu curat coret dina tulisan. Aya teu? Tah eta bisa zakat mere kanu kitu. Sabab eta mah ud dahar. Bahkan pun guru ti Manonjaya tos ngaot ayeuna mah Pak Haji Ece anjeunna mah sok zakat teh bayaran hutang warung-warung laleutik. Naon sababna? Bener-bener urut dahar. Sabab warung mah urut dahar. Kumaha cenah Pak Ustad bisa teu gorim urut adira mayar motor ulah eta mah. Cik punten Ibu ayeuna jelema nu pakir nu ayeuna baheula mah pakir teh lamalun walakas gun teu boga harta teu boga kasab. Ayeuna mah boga harta boga kasab tapi gede ku hutang. Tah eta Bu punten abdi keur ngabahas ridho ye. Ridho narimakeun kana takdir Gusti diudagkeun kana masalah kahirupan ayeuna lolobana jalma teu ridho nyang hareupan ekonomi dina zaman ayeuna. Wen Ibu, punten senang ngaji teh kieu lain rajabankeun. Kapan rajaban teh di dinya? Da dulu ala ridwanillah, neangan karidoan Allah. Kunaon sababna? Ridho pamajikan aya dina ridho salaki. Bu, ridho pamajikan aya ridho salaki. Matak Ibu, lamun jalmi anu maot, istri na maot, mayunan pamegetna. Bari lalaki na ridho, surga kabuka Bu. Uyani Bu, lamun ibu-ibu maot, salaki urang ridho, maka pintu surga kabuka pikeun jalma nu aya dina ridho salaki. Matak ge ibu-ibu lamun bade maot mending ibu-ibu heula. Bapak-bapak heula. Kapan tadi hayang ridho nu jadi suami. Da cenah Ustad ulah nu eta atuh da loba ieu jalan surga teh. Ieu mah lamun geus teu kuat hirup yang hareupan ekonomi nu berat nyuhunkeun we maot. Ari kitu dimeunangkeun punten aya sim kuring keur ngaos dina Bidayatul Hidayah kieu padoana. Ya Allah panjangkeun yuswa abdi mun yuswa abdi mangpaat maotan abdi Gusti mun hirup abdi pimadarateun are kitu moal ibu urang maotan abdi Gusti lamun maot mun hirup abdi madarat urang mah anger sakumaha madarat ge hayang panjang yuswa. Tah ibu teangan karidoan Allah kumaha karidoan Allah ku ngatur ngalaksanakeun parentah Allah. Di mana-mana jelema geus teu ridona Allah kunaon punten dibahasna tadi masalah hutang kusabab loba jelema nu teu ngarti kana kaayaan nu jadi salakina. Masalah nu ayeuna Ibu naon bae Bu masalah di masyarakat nu ayeuna? Hiji Bu, pinjaman tadi aya nu harian aya. Uyhande nu nginjemkeun harian dibayarna aya. Mingguan aya, bulanan aya, ayanya Bu. Eta Ibu punten kusabab ekonomi ripuh, kusabab ekonomi berat, maka masyarakat dedak dinten ayeuna loba nu terjebak hiji ku pinjaman online Bu. Aya pinjol Ibu. Aya naon Bu di abdi aya jamaah. Tukang icalan sae Pak Bu. Setiap tahun setiap mingon sok naon sok basihan jang santunan yatim. Kunaon abdi ayeuna kangcing teh ripuh-ripuh teuing ekonomi teh kunaon jang Ustad. Isin mah isin da cenah ieu teh aeb. Naon abdi motor geus beak 4. Mobil ge geus leungit hiji. Naon ternyata nutupan pinjaman online budakna Bu.
Budakna di mana manusia geus kajebak ku pinjaman online hese Bu. Bari dina pinjaman online keun bae. Ceuk paribasa mun rek nginjem mah leuheung keneh KBRI. Komo nginjem ka RT mah ngareunah. Nginjem ka DKM mah ngareunah aya mah. Ngan DKM mah ulah diinjemkeun mun apaleun duit DKM hese mayar eta teh. Geus moal bener eta mah. Tah ibu kumaha? Didinya dudugikeun ibu dugi ka CF nu jadi kolotna ku sabab naon? Anak terjebak dengan pinjaman online. Bahkan kamari enggal kene 2 minggu kapengker Bu, ayah suami istri masalah karena apa? Sami pinjaman online. Kade Bu, bari naon Bu? Punten. Lamun ayah setoran sabulana 300.000 contoh, maka sehari itu bayar ternyata 10% Bu. 30.000 2 poe teu manggih teu kabayar 30.000 30 poe teu kabayar 3 kali 3 sabaraha geus jadi 800 nu tadina hutang nangan 300 jadi 1.200.000 bayarinana dugi ka kitu pinjaman online mah teu bisa diklaim dieureunkeun beda jeung pinjaman KBRI geus teu kuat mah sumping we KBRI hapunten abdi geus kolep tiasa gitu, tetapi ka pinjaman online kenapa tidak bisa didiamkan? Nu kadua ibu permasalahan ku sabab jelema teu ridho kana takdir Gusti, lumpatna usaha lalakina. Panyakit lalakina ayeuna judi online. Ieu teh tina teu ridho kana aturan Allah. Aya ibu nu judi online aya perputaranana per Maret 2024 45 triliun. Ai 1 triliun geus sabaraha? Cik di dieu nu anu loba usahana, loba duitna geus gaduh 1 triliun. Can ayanya 45 triliun itu perputaran dina judi online. Tina pinjaman online sabaraha? Nyampe 65 triliun. Kernaon ibu kade bisi budak kurang judi online timimiti 5.000 perak sabaraha dugi ka wah baheula aya SDSB ayeuna mah leuwih ti kitu Pak. Naon deui ibu? Prostitusi online. Baheula jualan awewe nu goreng teh nangkringna di mana? Di tukangan PLN, di tukangan hotel Borobudur, geuning Ustad apal kadinya kapan ngan ibu lain yangan awewe kitu kapungkur abdi nuju penelitian naon Bu penyakit masyarakat dengan apa baheula mah jang dahar ayeuna mah punten Pak Ibu kamari pacamat di Abdi Rajaban ngadugikeun sambutanana ternyata angka HIV di Tasikmalaya 1.000 urang AIDS HIV aya sabaraha 1.000 urang tah ibu ayeuna mah lain dibaturkeun bae di Indihiang aya murang kalih nu beunang Bu. Nu beunang naon Bu? Di dokter di beunang kunaon ka kesehatan ternyata budak kena ku panyakit kulit jeung duraring. Bu, ternyata budak ditanya kunaon hidup bisa kieu, ternyata anak itu sudah memakai aplikasi micet dengan jalan jualan awakna usia kelas 2 SMP geus ngalayani 10 urang lalaki hidung belang. Bu ningali di dieu irungna bisa nu barelang tah. Kelas 2 SMP Pak. Upami kapungkur aya teu aya ayeuna mah seueur. Budakna tungtungna masalah dalam kehidupan. Ku sabab jelema teu ridho kana dirina kana aturan Allah terido kana takdir Gusti tina milik jeung rizkina ieu permasalahan dina beuki ayeuna sehingga kanggo urang ke aya solusina naon deui Bu budakna judi naon judi online salakina judi online pamajikanana pinjaman online budak awewena prostitusi online geus bahaya kahirupan zaman ayeuna matak saur Kangjeng Nabi makana zamanun illa ba'dahu sarun teu aya zaman beuki dieu beuki ruksak beuki dieu beuki berat beuki dieu kaayaan beuki berat
Sok ibu, bangor baheula paling kumaha? Bangor baheula paling maling naon? Maling buah, maling lauk. Ayeuna ibu punten termasuk kamari budakna terkena naon? Geng motor. Budak geus beunang ngan secara keluargaan. Disirna galih anu beunang Pak, motor 4 siki ternyata lain ku batur. Tetapi ku budak-budak laleutik usia kelas 2 SMP. 4 motor dialakna malingna dijualna 400.000 da kapanggih ku tatanggana ngajual kolotna 13 juta. Wian ibu maling bu geus ladang malingna dijual 400.000 kapanggih dibebaskeun di polisi dimediasi ridoeun asal digantian 13 juta atuh kolotna. Naon nu leungit? Taneuh kudu dijual, imah kudu dijual. Naon tah? Eta teh ku sabab pendidikan nu keunang ka urang sadayana. Nu tadina mah indung bapana teu peduli jeung teu ridho kana aturan ti Allah. Sehingga diamanatan dititipan budak seperti kitu. Ieu bu permasalahan nu ayeuna teu ridho kana aturan Allah, teu daek ngalaksanakeun salat, teu daek naon nampi kana takdir Gusti, pada akhirna mencari jalan pintas. Matak saur Kangjeng Rasul, kumaha sieun pisan umat-umat kami keayaan pakir ayakuna kupron sabab pakir ngadeukeutkeun kana kupur bu. Jadi sakali deui bu doakeun ku urang sadayana palaputra urang sing dipaparin beunghar hate beunghar hatami supaya kaluar tina masalah kahirupan nu teu nampi teu ridho kana takdir Gusti. Naudzubillahi min. Doakeun ku abdi mudah-mudahan ibu-ibu sing bareres tina hutangna, bapak-bapak beres tina hutangna. Bu, lamun hutang BRI 3 bulan deui nawaran rek dicopot tawa rek eureun. Pan hayang eureun cenah lain. Oh, bu kira-kirana nu aya nambah modal rek dicadak moal. Ibu lamun hoyong beunghar tina ekonomi, prinsip ekonomi Rasul tidak pernah berhutang uang tapi berhutang barang. Tina ekonomi syariah wihandi Rasul tidak pernah berhutang uang tapi berhutang barang. Peguh meuli mobil puguh hutang teh aya rigigna. Meuli sawah puguh aya jentulna, meuli perum imah puguh aya bugangna. Nu ulah mah ibu punten ieu mah sing aya buktina. Mun ibu nginjem duit kira-kirana jadi modal atawa jadi nuturkeun ka resep. Kalau nuturkeun ka resep beak dipake modal mah teu. Matak mending keneh tadi kumaha berhutang barang daripada berhutang uang. 2 heup teangan nu kahiji ridho Allah rona. Nu kadua jim naon cenah? Jim jawadun kudu balager bapak-bapak ibu-ibu sadaya teh. Bu, aya tuangeun aya tuangeun aya. Ibu eta teh nyandak atawa dipasihan ibu-ibu. Eta artosna teh meser naon eta teh? Lepet meser kue. Ti ibu-ibu marasihan teu. Sodakoh henteu aya ti ibu-ibu aya alit ageng rek alit rek ageng nu penting mah ikhlas. Wa ma anfaqtum min sai'in fahuwa yuhlifuh. Sagala perkara nu dikaluarkeun tina jalan Allah bakal ngagentosan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hese hayang bager teh. Sabab manusia itu karakter lahirna keadaan koret. Bu, sadaya ge jelema mah koret. Dasarna manusia kaayaan ge nyaah. Punten ibu, lamun urang dibere duit kira-kirana rek kamanakeun ibu rek dipake balanja rek sodakoh bu. Bu budak mah saroleh rek sodakoh. Kare bu, karakteristik manusia itu
Matak aya 2 kacilakaan di manusia, hiji sahun muto, nu kadua hawan mutaba. Kumasna Bu? Aya 2 kacilakaan manusia, hiji sahun muto, 2 hawan mutaba. Naon hiji sahun muto? Megatkeun hawa nafsu, hawan mutaba atawa nuturkeun kana hawa nafsu. Ibu jawan cilakana jelema mah nuturkeun ka koret jeung nuturkeun hawa nafsu. Uihan deui. Nuturkeun ka koret jeung nuturkeun kana hawa nafsu. Koret KBG bujalmi mah. Padahal mah Allah menta pangsa eutikna 2,5% tina 100%. Berarti sabaraha Bu? Gaduh artos 1 juta kaluarkeun 25.000. Cik 25.000 tina 1 juta ageng alit. Bu, 25.000 tina 1 juta ageng alit. Alit. Tina 100.000 2.500. Sabaraha Bu? 100.000 2.500. Cik lamun ibu gaduh artos 100.000 osok pasikeun 2.500 tara. Yo urang latihan ibu-ibu. Sadinten sawengi pangabutuh urang sabaraha? Bapak gaduh bojo, gaduh putra, cik cekap 100.000 teu? Cukup. Cik tina 100.000 sahari samalam osok nyimpen 2.500 tara. 2.500 tina 100.000. Lamun ayeuna orang lembur ieu nyimpen 2.500 sahari, tiap imah geus sabaraha terkumpul di ieu patempatan, yakin abdi mah bisa ngabantu jalmi-jalmi nu butuh modal. Asal program ieu berjalan, sabab jalma-jalma nu iman kumaha? Wa mimma rozaqnahum, dina rizki nu keuna kamarana yunfikun infak. Tah Bu jawadun bageuran. Dapet lamun urang teu bageuran kumaha Bu? Naon nu dituang ku urang, naon nu dileueut ku urang, teu dijakatan, teu dibersihan, maka jadi penyakit. Naon cenah Bu? Bakal jadi sabab Allah nyokot hakna Allah melalui hiji bisa ku ayana mun tukang tani teu bener panena. Diala dihakan ku beurit, aya deui diala ku manuk. Matak ceuk dina katerangan mun aya manuk keun be da moal mawa pusri ieu. Nya Bu, cik ari naon ari manuk ka sawah sok mawa pusri tara. Tara kanya. Tah eta teh sodakohna nu teu dikaluarkeun ku ibu diambil melalui sato nu ngahakanan kana harta urang. Matak batur mah ibu punten di Baitur Rahman di persatuan dah dicaranakannya. Ya saya-sayana ya saya teh. Hud min amwalihim, cokot tina harta-hartana. Dicokot. Cik ibu-ibu bapak-bapak lamun dicana ka bumi zakat ridho henteu? Bu, lamun di dieu aya tim ti RT nyokot kana zakat ridho moal ibu. Bade ibu dijalankeun. Pian ibu, mun ibu 50.000 sehari nyimpen 1.000 tiap hari. Sabaraha sabulan? 30.000. Upami 100 bumi berarti geus sabaraha? 3 juta terkumpul dina 100 bumi lamun sapoe nyimpen 1.000. Jawadun bageuran, ternyata jalma nu bageuran bakal ngaluarkeun solusi dina setiap kahirupanana. Jadi ai rajaban teh komo daun ayeuna mah beuki naon ibu hese ekonomi, lamun aya jalma nu bageuran di lembur sadayana berpikir bageur pasti bakal keluar tina permasalahan kehidupan salila ieu. Matak zakat itu solusi tina setiap kehidupan. Nu kaopatna etiluna baro'atun minan nifaq. Naon cenah? Baro'atun minan nifaq.
salametkeun tina munafik, lulubaran tina munafik. Naon ibu nu matak ngaluarkeun tina munafik adalah salat. Ta ieu naon pentingna salat. Jadi salat teh kedudukanna teh Bu ciri jalma nu mukmin. Yo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Himmatul mukminin as-shalah, himmatul munafikin al-aqlu wasurbu. Cita-cita jalma nu mukmin adalah salat. Cita-cita jalma munafik makanan dan minuman. Bu, jalma nu iman jeung jalma munafik bisa kapanggihna tina pemikiran. Himmatul mukminin nu kapikir ku jalma nu iman salat. Lamun ibu ayeuna angkat-angkatan bade ka Pangandaran, bade ka Jogja, apa yang dipikirkan ku ibu? Bu, ibu anu dipikirkeun teh salat. Berarti ciri jalma anu iman. Tapi ciri jalma munafik himmatul munafikin al-aqlu. Pikiran jalma munafik adalah makanan dan minuman. Angkat wa ibu teh kana beus dipingpin ku DKM. Pak Yoyo kalih reng-rengan, Pak RT kalih reng-rengan. Naik kana bus nuku ibu disiapkeun kira-kira nak memeh angkat mukena atawa leupeut. Was himmatul mukminin ciri jalma nu mukmin mah salat Bu. Erek angkat ka Pangandaran caket da sadinten sawengi geus uih deui. Cik nu kapikir ku bapak-bapak kira-kira nak komo utara angkat-angkatan mah ibu-ibu mending disiapkan meser hayam ke Haji Asep. Yang naon ibu? Kapangan darat. Angkat ibu ke Pangandaran, angkat ibu ke Bandung. Kira-kira na ibu gusti tengah jalan, ibu neangan masjid, nu kapikir teh dahar atawa salat. Ciri ieu mah moal bisa dipisahkeun. Al-alamatu la tuhdabu abada. Ciri tidak bisa dipisahkan dari apa yang dicirianana Bu. Bu, ari ka masjid teh ditaroskeun teh bade ka supir rek salat di mana, rek dahar di mana? Uyan Ibu, rek salat di mana, rek dahar di mana? Lamun ibu nu kapikir salat di mana eta jalma iman. Lamun nu kapikir ku ibu dahareun jeung dahareun maka nu kapikirna eta ciri jalma munafik. Kudu kumaha tuh? Salat penting, dahareun oge kudu nya Pak. Matak punten ibu-ibu. Cik ibu, nu kapikir ku ilmu ku ibu ayeuna ilmu atawa tuangan? Bu, ilmu atawa tuangan? Lamun ibu teu kenging ilmu sedih henteu. Lamun ibu teu kabagian dahareun keheul henteu. Himmatul mukmin, ciri jalma nu mukmin itu lain dahareun wungkul, tetapi naon? Ilmu, amal, salat. Tos punten abdi nyandak dina kitab Fadhailus Suhur, darajaban maka ditu ka dieu ngabahas Isra Mi'raj mah tos bae ayat 3 dina Isra Mi'raj hiji ridwanillah neangan karidoan Allah. Wihani ibu milarian ridho. Naon ridho Allah teh? Cicing dina parentah Allah, jauhan larangan Allah. Terang ibu, terang ngobrol bohong itu dosa, terang henteu. Bohong dosa henteu. Berarti mulai ayeuna apal dosa lirenan.
Wihani apal dosa lirenan, apal sae laksanakeun. Geus eta jelema nu neangan ridho Allah mah. Cicing dina parentah Allah, jauhan larangan Allah. Wihani aplikasikeun dina kahirupan. Lamun kacaroge di papatahan mending repeh mending ngalawan. Mending repeh. Lalaki caroge upami dibejaan ku salaki ku pamajikan mending repeh atawa mending ngomong. Repeh bisa dua tuh. Dan naon atuh geus ngaji maka ditu ka dieu ge ngaji nganeangan karidoan Allah. Naon bae aya dina ridho Allah, cicing dina parentah Allah. Setiap perkara nu diparentahkeun ku Allah eta yakin aya dina ridho. Walaupun ridho Allah disumputkeun tapi yakin urang cicing dina Allah. Dua, jim jawadun sing bager ulah nyebut koret ka batur tapi urang sing bager kana diri. Kumaha Bu? Ulah nyebut kanu beunghar koret ai kana sorangan urang koret. Makana mulai dari uang 100.000 simpen 2.200 50.000 1.000 perak. Doakeun ku ibu-ibu program Jokowi mudah-mudahan jalan keneh di Prabowo. Naon ibu? Kartu merah putih sing calair deui. Araya gaduh merah putih ibu? Aya teh ya Pak? Sing calair deui, beas sing calair deui. Naon sababna? Ibu gaduh niat rek boga duit bakal disimpen 2,5% eta teh bimakna jawadun sing bager lain jang batur tapi jang diri. Loba jelema nu bager ka batur teu bager kana diri. Tilu naon Bu? Jawadun baroatun minanifaq. Saha nu munafik teh? Jalma nu tara mentingkeun kana salat. Dicirian deui jalma nu salat teh dicirian asqalun nifaq. Pangberat-beratna ka jalma munafik adalah as-sholatul isya wal fajri, salat isya jeung salat subuh. Mun di dieu ibu-ibu, bapak-bapak jeung barudak aya nu berat ngalaksanakeun salat isya nuduhkeun sifat munafik napal dina awak urang. Wihani Bu? Bu, ai salat isya hoream henteu? Sok awal waktu atawa dingkengke? Eta teh ciri jalma munafik walaupun aya hadis. Kumaha ceuk dina katerangan wayundabu ala tahirus sholatil isya, sunat hukumna ngahirkeun salat isya. Tah model ieu, awas model ieu lamun dipake pangajian kade ulah diterapkeun kumaha Pak? Salat isya heula ke kagok keur ningali Persib, aya kitu keur ningali Persib. Da ceuk ustad ge salat isya mah sunat diakhirkeun. Eta teh lamun dieusian ku amal soleh. Hapunten ibu, dari ngaji mah kitu nya Bu. Ngaji mah kitu. Maksud teh naon nu inget ditepikeun, naon nu teu inget pada nangapalkeun ge laleungit ibu. Jadi ibu abdi teh bade ceramah teh rek alus, rek hebat. Kulantaran ningali Pak Haji Ahmad, ningali Pak RT Pak Agus, jadi kieu we dah kagok jeung babaturan. Mudah-mudahan naon nu dinugikeun ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan hikmah. Hiji urang sadayana jadi jalma nu mila ridona Allah Subhanahu wa taala, ku ridho ku aturan Allah. Lamun jalma geus ridho ku aturan Allah, kumaha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nu kadua jalma jawadun bageran, jalma nu bageran qaribun minallah, qaribun minal jannah, deukeut dina surga, deukeut ka Allah. Tapi sabalikna jalma anu bahil, jalma nu koret, baidun minanas, jauh ti manusia, baidun naon qaribun minanar, deukeut tina seuneu neraka. Eta jalma nu koret. Kumaha atuh? Sing nu kaopat ka nu katilu baroatun minanifaq, ulah jadi jalma nu munafik. Kumaha carana? Pentingkeun salat,
salat sabab salat adalah barometer keimanan jalma. Tos we dina rajaban ayeuna mah cepeng himmatul mukminin salat. Cita-cita, harapan, impian jalma mukmin adalah salat. Ngan lamun jelema himmatul munafikin, jalma munafik mah mikiranna teh hayeuh we dahareun hakaneun tuangeun leueuteun tanpa peduli kana salat. Ciri jalma-jalma munafik. Hapunten naon didugikeun aya mangpaatna. Tadi tos komitmen waktu 7:30 beres. Aku qouli hada astagfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.